Banyak kayak koin daguan di situ, awas bae itu nongol-nongol koin bedai mas ya. Nah, mantap. Mungkin cara nama bala indungna anakna sakalian lah. Dua-duana. Sabar nih, sabar. Ayeuna ku saya maklumkeun, lain kali mun ulin ka dieu karapi, bajuna geus ka tempona sopan, kasep deui. Senengna ge meureun tambah nyaah. Mun siap. Ngantos satu ayeuna mah kalbat wae senengna direbet, enak ah di luar bae ku tetangga ditempokeun wae, sing naon kitu ge. Enak mah. Hai kan? Udah ya? Udah. Lama banget tungguin sampai lumutan. Biasa cewek. Dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh. Iya kakak, kamu mah galak banget tadi. Biasa anak muda nggak usah berhenti. Ini nggak apa-apa, nggak pakai helm. Takut kamu kenapa nanti. Udah nggak apa-apa deket ini. Oh ya udah nih, sesuai aplikasi ya. Emang kamu ojol? Oh iya kan aku ojol cinta kamu. Apaan sih gombal? Ya udah Iya. berangkat. Iya. Lu siap balapan siap tuh. Santai-santai bae lamun latihannya nih. Kudu latihan aturot siga nu teu nyoba. Pembalap sasi anu bisa nantangan aing. Jangan mau laki tuh lah, bising bae itu luwih mantep balapana. Oh berarti teu percaya ka kemampuan aing rot aya cara nama. Kan nyawa sorangan selama aing main di jalanan can pernah aya zaman nu bisa ngelekeun aing. Buluk, jadi jamat teh ulah sombong teuing. Tetep lu nyanyi latihan mah kudu. Jadi jamat teh ulah sombong teuing. Bicena mah pokona mah tenang bae, serahkeun kabeh ka aing. Intina mah nyaneh narurut ka aing. Kumaha nu disuruhna nya lakukeun. Tetep lu nih kudu inget. Di atas langit masih ada langit. Oh geus lu aing mah kumaha nyaneh bae. Soalna naik balapan jeung nyaneh teh ayeuna teh anak buahna Rorenjo lamun nyawa mah. Ini kudu menang. Lorenzo Rossi. Sok bae tuduhkeun bae budakna suruh datang ka dieu. Geng-geng bae geuning nyaneh naik Supra we ge masih gelang keleong. Parah ieu teh sombongna. Geus awas bae lamun eleh sia. Ka aing. Oh geus lah siap. Yang jalan enakan ya. Karena kita yang berdua. Iya. Ya. Yang itu rumah sakit. Yang buat nanti kita kalau udah punya anak beneran di sini ayunannya. Iya.
Yang kamu kalau ketemu kado apa? Boneka apa aja? Mereka nggak mau ini. Buat apa? Ya buat persiapan lagi kalau kita udah punya anak. Bisa aja kamu. Kado apa kamu yang buat si Sasa? Boneka aja apa? Terserah sih bebas. Kira-kira yang bagus, yang imut, yang lucu. Kayak siapa? Kayak kamu lah ya. Oh. Bagus yang sama ya. Yang mana yang bagus? Terserah lah ya. Bagus semua barangnya. Udah kayaknya imutnya. Ya, Kayak siapa? kayak kamu sama. Iya. Dok, beli sebelah lili dok, wes dok. Nah, ini suka dana nih kok, enak-enak murah kok. Ini ngomong sih yang ngerti bahasa naon. Dia ngomongnya kayak gitu, bahasanya kayak gitu, pribadi banget nih ya. Ngomong bahasa Indonesia pae yang berarti aing mah. Ya wes, ya ora. Geus ayeuna sebelah dia yang nyeblak tuh. Tuh di situ, suka dana, enak di situ murah. Waki buka. Buka cuma masih jam 10. Serius. Serius. Nah, ngobrolnya aing enak. Oke, hier. Lagi mana bocah? Dok, pelangan jejak. Kon si suwe, nunggu motore. Suwe ngomong naon sih lah. Ya dok, duk dok, panas. Ya wes, ora yo. Dok, sore antar aing jadi om beli sebelah kok pas pada nang. Jadi ora. Tapi ya wes lah, kin balik bed dikit si buluknya bisa ngoleting kok. Pan nyeting motor gue balapan. Ngomong bahasa Indonesia baik. Orang bisa wes, kian yuk. Oke, itulah. Kemudian sama kan tak. Turun. Terang deh. Seru kuning gitu. Hari siapa kan di detak? Yau, mau berjalan. Ada SMS ke aing, Peng. Lapisan di jalan. Hereh, bego pergi datang. Yuk, coba. Sani ngekol bak. Aduh, pasti. Daripada orang bete mending kene nyeun permainan tak. Oh, lamun sia bete mah Peng, aing boga permainan yo. Permainan naon tak? Yo, dengekeun nya permainannya, lamun nya bisa ku aing dibeli mobil pariwisata. Oh, yo dengekeun yo. Kuring beli karung nama kuring rugi. Bisa tuh, itu nih. Ya, nu kitu mah gampang pel yo, jadi kan si aing. Kuring melu korong lamun korong kuring kurang kuring rugi. Ah, salah siapa yang tuh jadi menang mobil pariwisata, menang nya mobilan Tamiya. Haha. Sekarang benar itu si Hau datang tuh. Kan di besi oli lapisan dek pai. Nungguan. Aing ngabe di imah itu semua Aron loba itu yang begadang barudak digoreng enak Aron. Mau Aron heula aing. Anjir, mau aran hugan tuh bapak parap nu sejen.
Mesti gandeng naba ya sia. Kumaha motor geus beres can? Kas gampang hau, urusan motor mah ku si Kevin, kayak orang gampang ngilikan ka bengkelna. Gampang ngaung ke saya. Gampang nyawa montir si Rosi bonaon lah. Ah sia teh geus macem-macem bae rek mawa montri si Rosi buat ngabayarna moal maneh. Rek ngabayar ku lengko, dekeun moal ku lengko. Oh, tiba-tiba si mah enak nang ngopi au deh, Pak. Betul. Oh, eta kubunya jangnya nih ai. Ah, tahu. Tah cai bodasna, oh, kokina. Tah cemilana ai kurang naon kanya eta. Abang emang terbaik bisa hau, aduh. Mantap lah. Ora da yang beda aing mah heman bawa baturan teh. Sapirnya yang betul tanya segala nyau. Yoi yoi. Tah engger ngomong ka maneh. Naon daw? Bobona mah pisirius ning ngau. Tak, yo sakedeung deui kan urang rek sparring yo, jeung tonggong. Peupeujeuh yo wanti-wanti. Ente ulah sampe awewe aing nyaho. Ulah sampe hibur ka awewe aing, kamari bega awewe aing nyewot makruh. Pusing aing lieur. Ya, pantesan awa hujan awa angin ngajak ngopi ngajak ngewedang. Mana mah aya udang di balik plastik. Geus dak ena mah urang awedang jagong, beakeun jagongna. Yo, enak jagongnya mah gurih, aya bege yo. Sok suara makan jagong teh yo. Warna naon? Manuk pikukur. Ini cenah Yo. Pikukur nguak-nguak, pikukur nguak-nguak, pikukur nguak-nguak. Enak coba itu Oh, tuh. gering sana, sekarang sekarang. Ya, ini bentar, pernah. Percaya siapa? Belkuk, belkuk. Emang duduk tahu? Duduk duduk tay, duduk duduk. Ya. Ini dateng. Oh, Bejong Jon. siapa? Ben, kumaha Ada. Alhamdulillah. Oh, iya motor geus di-setting kabeh, sok tinggal pilih nu mana hayangna. Iya settingan aja jos kabeh yo. Siap emang, semaran poe pokona wae. Tinggal pilih besok. Oh, soalnya iya tingkat kabupaten now. Ini mah tingkat kecamatan teh, tingkat provinsi mau langsung yo. Siap lah. Kumaha ya, Pin? Motor geus sariap. Punten, Pin. Gas, motor mah geus. Wah. Mantep lah. Tinggal pilih sok nu mana. Aing nu sabaraha cc. Ya lamun percayanya. Hei, undang. Ah, ya, Bos. Dah. Ah, Ya mekanik naga ya nyokot di Bandung di Cicaheum. Apal meureun Cicaheum. Ah iya pasti motor teh settingan geus marantep. pasti atuh ayu mah dijamin sok tinggal pilih yang mana wae ge. Siap ieu mah. Pasti ngacir ieu mah lupat lagi. Sok we. Sok kau tinggal dipilih hau, hayang nu sabaraha hau, nu sabaraha kilo ge hau. Aya kawe puna kupit di dieu hau. Nu aya pedut, nu aya ge sabaraha cc motor mah. Yeh, oh ketangau, sare-sare ya, sabaraha teh sok kau tinggal dipilih. Nyantos atuh anya. Cek heula. Oh, sok mangga. Aduh, Sok bare FB cobian mah sok mangga lah. oh, tidak guna kesuaraan akhirnya. Siga motor urang gua. Coba kali dia. Aplaan ini malah. Lah. Oh.
Ya, ulah makin ieu lah gagat teuing kan niat tarik balapan, ke malah mejeng. Oh bener ya. Oh, gitu lah ulah ieu halus teuing. Enak sok iya. Orang di mau. Nah, orang nanya. Dah, pengeret. Ya, Oh, tarik pisan. Iya tak. Itulah yang suara serem deui tarik pisan kunang-putna leutik motor kieu mah geuning. Oh iya lompat na. namun pakai ieu mah zaman lagi penonton kabur sih ini. Si mah mantep ya mah. Iya entar nanti. Itulah nih mah teh. Tinggal di deui ya. Macan anggeus sigana. Kumaha yo? Da mah tak sakedeung deui lah. Oh, tungguan Apa yang heula nyo? Stel. Setel lah, naon? Siap. Ah, bos. Kumaha motor geus mican sih. Gila pisan. Anggeus cuma sakedeung deui tinggalin we ya tak karbuna di style. Oh, si style ya nyobaan cenah. Oh, nyobanya. Ke dapur. Apaan sih, Sam? Gis, mau ngomong. Ngomong apaan? Ngomong apa sih? Gis, jadi besok lusa pacar kamu itu mau balapan lagi. Balapan di mana, Sa? Ya nggak tahu. Itu serius, Sa? Iya, seriusan. Ya udah, kalau misalnya nggak percaya, besok lusa kita datangin ke sana. Ya udah, ayo. Oke. Gas. Gila. Oh, tah. Pas disangka beneran Anggeus tah. Sok, coba. Senang apa suarana? Mata yang ada yo. Oh. Mantap pokoknya mah emang. Eta cc na dulu kun. Sana ta. 2000 cc ngau. Mantep. Coba nyalakan dia. Suarana ganjel. Capek-capekan. Mantap, suarana ganjel. Iya ya. Oke lah fix nih bae. Aing cinta kanu ieu. Suarana ganjeun hade. Mantap pas nih ya. Tapi kan cenah geus saw. Geus lah, bisa diatur. Dong, ya urusan. Oh, Ka pedas. Siap, Bos. Mana janjina? Engko sia nu mempersiapkan pertarungan anjing budak eta. Sabar lu, ya mama, kayak datang kedeung deui. Aing geus teu sabar, Rod. Soalna aing yang kayak Superman. Sama gandeng pengen lu, lele poin supakeun supaya eleh sia. Sama JCS malah pas kitu sia mah nyupakeun aing eleh. Wes menang ribut bae engko ka bocah lagi teka ka. Oh, eta lu bener lu, datang lu. Siap ini. Siapa lihat bisa berhubungan tadi? Emang ada sia, Arono lah tadi. Gandeng bae. Arono lah poin penting aing. Kumaha yang taruhan balapan ayeuna? Teranya duit nak, aya baraha ayeuna. 1 juta. Kumaluk. Sikat, dok, cacina. Wok. Gaskeun urang lumayan Oh. menang jeung partai. Belaguk sia musuh aing. Geus tak peng ene nyokot motor nunggu di setting. Siap. Oh, ya. Ya salah eta nyeting budak. Iya kan bakalnya kalah bisa kayak gue tuh. Bener dong. Bisa
bisa ini mah berangkat kurang. Ayo. Bos. Bos, pada yuk. Naon? Iya, eta budak mau kamari teh anu nyokot motor nang nyeting, eta kumaha kan motor teh aya problem deui. Gampang geus saya nu ngomong. Tur ngayah bae. Nu mana? Anu ieu anu kuaing diukan. Enggeus. Nyata bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, mana ya? Motor. Ai si motor teh kumaha nya ngomongna kayak dari untung kayak ngomong si bos bae nya. Geus ka dieu saya nu ngomong. Ben. Maya, motor kamari geus dipilih paturunang, siap can. Kamari mah aya trouble. Geus nu ieu bae yo. Iya geus siap deh. Coy, siap can. Anu ge siap, ah. Geus anu kamari da iya mesinna turun deui geuning pas dicoba teh. Ini geus hade ya geus di-setting. Sok coba cobaan lah, Sap. Halo. Ada ieu halus. Yang susana leuwih luhur geuning di cc tadi tinggalina. Pokoknya mah mantap jadi yang dipakai. Oke, satu tenanan ieu we, Kak. Saya gampang bisa kamu dibantu saya mah. Bisa dikonfirmasi kali itu kan. Siap bawa. Oh, satunya. Turun nah. Ya, Mas. Ya. Ada eta gampang deui gasna. Nahau budak nahau tembol-embol kita di nungguan. Au. Naon ini motoran nu eta nu jang balap. Motor itu nah turun bro. Turun bero, pake nang turun bero. Nyane namaran turun bero. Aing kata, iya nah trouble motor itu nah doh. Geus berarti nu ya bener settingan enak. Geus Oh, sih saya gini besok. Nu batu rangge alus cenah pokoknya jamin halau. Nggak atuh jamin halal malah siap lah. Wis dah iya begini mantap. Kalau enggak setul. Saya senang mah luhur raw. Itu gini namanya tahu sebelum nungguan. Siap lah.
pelajaran yang siap terus nyi nabrak hidung aing. Enak aing ngalikin sia. Astagfirullahaladzim mas. Mas, jangan berantem di sini mas. Apaan sih mas? Diam mas, kita apa ini masalahnya diam. Pucak. Tang, coba. Merah, gas. Dan Apa yang jadi? Dia tepuk tangan ya. bisa. Ayo kejar. Gila, yuk, Maxon. Sabar. Tolongan Ayo, kemana? Ke rumah Maxon. Terus gimana mah wanita tarwan sabrani jeung balapan ayeuna. Ayo di baraha ayo na. Ope anti lokal bak. Ayo. Terus yang mati lah. Terus lebih baik lah beda mah. Ngopen nih lo kalau bak anjing. Nah, belum. Maxon. Nah, ulah. Main motor. Agak santai aja. Heeh, gas. Maxon. Iya, karena kamu kok galak banget tadi. Iya, tadi tuh belum main, lepas tuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami channel Barbar Creator dan saat ini lagi mengadain proses syuting. Pengen tahu selanjutnya? Pantengin terus channel ini, oke? Udah Pak, tunjukin kain. Saya mas sombong pisan. Cici kagak balik. Maxon. Siapa kan dia? Jalan di lapisan. Itu nih datang cara teman terus pisan. Ulah prebat dulu. Jalan di lapisan. Maxon. Padahal sekarang cuacanya lagi panas ya. Tapi nih, Maxon. Aku ngelakuin ini karena aku punya Dia sampai tempat bang. keblok. Oh, sok. Oke guys, ini proses pengambilan track balapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.